Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Patepang deui sareng Bapak Yanur Yusuf dina pelajaran bahasa Sunda khususna kanggo kelas salapan SMP Pude Muhajirin. Dina pertemuan ayeuna insyaallah Bapak bakal ngabahas ya ngeunaan bab 2 nya anu mana minggu kamari urang tos latihan atau maca ngeunaan deskripsi kampung adat Sunda. Nah, di pertemuan ayeuna berarti Bapak bakal ngebahas ngeunaan materi atau ngeunaan wacana deskripsi. Nah, kituna mangga dipersiapkan kanggo hidup sadayana buku paket sareng buku catetana. Jadi naon wae anu memang penting ya, mangga tiasa langsung dicatat dina pertemuan ayeuna. Oke. Nah, langsung wae ya dina pertemuan ayeuna mangga hidup sadayana buka halaman 30. Bapak bakal ngabahas ngeunaan pedaran perkara wacana deskripsi. Nah ya, oke dina buku paket ya poin kalima dia istilah deskripsi teh asalna tina basa Latin nyaeta describere. Ya describere dituliskeun namanya. Anu mana hartina teh nyaeta ngagambarkeun hiji hal. Nah, pengertianna nyaeta wacana deskripsi teh nyaeta mangrupakeun hiji wangun karangan anu patali jeung usaha nu nulis pikeun nepikeun gambaran rinci tina objek anu dicaritakeun. Objek teh ngagambarkeun sajentre-jentrena nepi kanu maca siga nyaksian atawa ngalaman langsung hal anu digambarkeun. Nah, kukituna dina wacana deskripsi mah eusi atawa tulisanna teh kudu bener-bener ngagambarkeun hal anu ku urang dicaritakeun ya. Contoh misalna ngabahas ngeunaan kampung adat. Nah, berarti salianti kekecapanana atau kalimat-kalimatna atawa kata-katana ya ngajelaskeun secara rinci eta kampung adatnya urang oge bisa mere ilustrasi mangrupa gambar ya mangrupa gambar supaya anu maca teh kagambarkeun. Margi deskripsi di dieu teh nyaeta karangan menggambarkan ya atawa karangan anu eusina teh ngagambarkeun tapi entong sadayana berupa gambarnya tapi dipasihan keterangan-keterangan gambar supados ngakuatkeun ilustrasi gambar tadi. Nah eta sakedik ngeunaan wacana deskripsi. Nah, anapun wacana-wacana dina ngadamel karangan salasna seueur nya, seueur jenisna. Sanes ngan saukur wacana deskripsi hungkul. Nah, naon hungkul sih wacana jenis-jenis wacana? Nah, mangga ieu mah tulisnya margi teu aya dina buku paket ya. Oke, wacana jenis-jenis wacana. Nah, ya jenis-jenis wacana. Nu kahiji nyaeta aya anu disebut wacana argumentasi atawa wacana persuasi. Eta nu kahiji. Teras anu kadua aya anu disebut wacana narasi. Anu katilu aya wacana eksposisi nya. Sareng nu kaopat nyaeta wacana deskripsi anu bieu dibahas. Nah ya. Ku Bapak moal dibahas hiji-hiji ya, moal dijelaskeun hiji-hiji margi ieu mah ngan sakedik lah nya pengetahuan kanggo hidup yen jenis-jenis wacana teh sadayana aya 4. Kahiji aya wacana argumentasi atau persuasi, kadua wacana deskripsi, sareng anu katilu nyaeta wacana eksposisi. Nah, oke, baik. Urang lajengkeun deui mangga langsung dibuka ke halaman 32. Nah, di dieu dina halaman 32 ngajelaskeun ngeunaan jenis-jenis wacana deskripsi. Nah, ternyata wacana deskripsi teh ngabogaan jenisnya dengan saukur tadi we. Wacana deskripsi teh nyaeta wacana anu eusina merupakeun karangan anu ngagambarkeun hiji hal secara rinci. Henteu ya, tapi wacana deskripsi ngagaduhan jenis-jenisna. Naon wae jenis-jenisna mangga dibuka halaman 32 ya. Nah, jenis-jenis wacana deskripsi. Kahiji aya deskripsi ekspositoris. Nah, eta nu kahiji. Anu kadua aya deskripsi impresionistik.
Anu katilu aya deskripsi sugesti, anu kaopat aya deskripsi teknis, anu kalima aya deskripsi tempat, sareng anu kagenep aya deskripsi jalma. Nah ya ku Bapak lamun anu jenis-jenis deskripsi ieu mah bakal dijelaskeun hiji-hiji nya, poin per poin ya. Oke, anu kahiji nyaeta deskripsi eksposisi. Nah ya, naon sih pengertianna deskripsi ekspositoris punten ya. Deskripsi ekspositoris teh naon pengertianna? Nah, di dia dijelaskeun. Deskripsi ekspositoris nyaeta wacana deskripsi anu ukur hayang mere nyaho hiji hal kanu maca kalawan taya udagan sangkan gelar kesan nu tangtu dina diri nu maca. Nah, jadi dina jenis deskripsi ekspositoris mah nya anu nulis ngan boga tujuan hiji nya ngan ukur hayang mere nyaho anu maca ya ngeunaan hiji hal ya. Jadi eta hungkul tujuan nama ya, tapi tetap secara ngagambarkeun nya mung tujuanna ngan hayang mere nyaho hiji hal hungkul. Nah ya eta deskripsi ekspositoris. Terus anu kadua aya deskripsi impresionistik. Nah ya naon pengertianana dina buku paket aya nyata deskripsi impresionistik teh nyata wacana deskripsi anu ngudag tujuan sangkan gelar kesan nu tangtu dina diri nu maca ya kayaning resep nembongkeun atawa ngadadarkeun objek sajentre-jentrena panceg jeung satekah pola karasa hirupna ya carana mah bisa ku ngagunakeun pilihan kecap anu merenah tepi ka kalimah bisa ngahadirkeun objek nu dicaritakeun ka hareupeun nu maca. Nah, kanggo jenis deskripsi anu kadua ieu mah nya salian ti ngudag supaya apal di dieu si penulis oge boga tujuan kumaha carana si anu maca teh tertarik nya resep supaya maca kana deskripsi atawa wacana anu ku urang ditulis. Nah, jadi bentennya anu deskripsi kahiji jeung kadua. Lamun deskripsi nu kahiji anu tadi ekspositoris mah ngan saukur hayang mere nyaho hungkul weh gitu nya. Tapi anu kadua mah anu deskripsi impresionistik mah selain mere nyaho si penulis teh hayang naon anu maca tulisan urang teh resep atawa tertarik karena bacaan anu ditulis ku urang. Nah, eta panginten kanggo jenis deskripsi. Nah, kanggo jenis-jenis anu sanesna insyaallah bakal dibahas di pertemuan minggu payun ya. Sakitu panginten anu tiasa dipikahatur dina pertemuan ayeuna. Hapunten bilih aya kalepatan nya dina sebatkeun kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.